Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunah kangjeng. Ngemantaku kula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Oh, tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu. Eta ta pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya tah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing ayo ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok akula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Urang masih keneh nyaritakeun tentang ridah murtad eta qat'ul Islam ridah teh qat'ul Islam jelema nu ridah ngaranna murtad ridahna megatkeun Islam boh niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inada teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekad tah eta ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun teu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur na'udzubillah min dzalik numantak faman nafasoni asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah
ja Allah mah teu pernah ngutus rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuy jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad kalau kos itu murtad Al-nafana bunubuwatan nabiyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta beungeus Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tak ieu keyakinan mah nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan naon deui hiji ya eta kos kitu kafir sia de geus urang ngaku harimau saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres guys nah gitu baik guys lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain itu baik guys nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak Kongsiun Muhammad anak Kongsiun beres awidah nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabiya ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya
heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya, Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya, kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi, Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teu budak ngaku nabi di Cikupa. Duh masya Allah. Aya nu laporan ka kula Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba. Tadi ome ulah wakadi galak-galak ulah. Nyaho bae. Titah ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid teh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Sambarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin. Hai Nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi. Eueuh deui pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat mamuktasabun. Autuna lurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi dae bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Ku cara ngabeningkeun hati urang lamun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasab pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngasab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali bae hayang ngaraih pangkat wali suwe kieu hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus Beladi Tunato Kadina Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktieuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. We nu datang ka jero hate hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas-jelas Nabi mah teu bisa dikasab. Nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masyaallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya pansa, ulah aya kijang, ulaya serwiti di jero hate, ulaya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepeng. Bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang. Salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain. Pas azan neulejem nyana ongkos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan
gede jaheung set ngopi. Jadi adzan teh kopi, kontreng cek pamajikan ka lain adzan atuh ke tenang wae sih cek adzan ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muadzin teh adzan ngarokok, nyalan deui dina kursi. Benundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek majikan ka geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah teranggeus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicina nu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah naonan kitu ana tuh kan utar atur kari itu lain hayung micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali manta ku urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kuku mage hayang teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama tuh. Usul Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu babo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo alaga bae kege jana indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku ditanggap ye coba kos kumaha ye karomah ayo coba kege nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai
ih cara ieu bisa nyil plus teu kadal kuntil anaknya nyil plus ulah selain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah kan awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutakabir sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus dari talar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh
mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah. Ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah. Ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah. Deurus teh begitu. Mun keur ngampak naon ngampak Allah. Berabe kan? Tentu itu pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah, atawa kana janji Allah, atawa ka ancaman Allah. Murtad takut gitu. Teu percaya kana perintah Allah, aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah, salat teh hirup ieu. Nu penting mah geus bener. Murtad takut gitu. Salat teh, jangan salat gitu balal bener. Lah geus teu kudu salat. Ngenteng-ngenteng kana perintah Allah, nganggap mangpaatna eta salat. Berarti teu dianggap punya perintah Allah, murtad. Masyaallah. Lain setik teh ngomong gitu sih ada. Urang ge osok ngomong ngabatur. Padahal mah cenah jakula salat bae. Puasa terus cenah, tapi teu sugih-sugih jeung sia teh. Daun hubunganna salat jeung sugih atuh. Nah, eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya, ya kieu-kieu keneh bae. Eta murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Atawa teu percaya ke janji Allah. Janji Allah teh surga, teu percaya ka surga atuh geus murtad. Teu percaya kana ancaman Allah. Ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka, teu percaya aing mah aya neraka, murtad. Ya mah teu percaya ka aya poe kiamat, ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi teh kiamat, bohong teh kiamat, murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Qur'an, atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujban ala subut ya. Anu geus mujba, ijba kana tetepna. Atawa nambahan zada fi ayatan. Nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran. Atau ngurangan ayat. Geus eta ge sarua. Murtad. Masyaallah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret, di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk, tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun. Ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh.
wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamaklukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula mah nunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu tah makhluk anyar ceknya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah tiba-tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we ge lu mana aya belah mana teh ge mulai bejakeun aya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah kodim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wah bae Taurat dikieu-kieu punya Zabur Injil nah iya nu opat eta makhluk ceknya eta saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak Tuhan kula mah hayang naon tuh nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik kan ini ngahing-hing bae kadengeun ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang tengah dengekeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mata ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gona kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge guyon sange Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta kaekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak
anak kontak kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh tengah lalagaan eta kos kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaanna Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh ku urang we dilangketek atuh we di kitu-kitu atuh nah di luar teh nya naon tak kitu ajar eta nya mah kitu teh lain kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan manya balap lompat jeung awewe kudu Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh balap teu menang ulah kitu cekeun teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana tah eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya na piring dikitukeun kana rot angkara-angkara peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gini Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gini teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur dikieu-kieu ku nya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet baneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek nya make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek dia nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja
atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kene anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bisunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lagi gitu Ebel ngomongnya laisa biadabin, laisa ada biadab. Kos itu mah lain adab, ceknya emang kunaon? Atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Lamun anu dahar sangu ge moal ku tilu. Geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Teh mah tuh ngadahar pan korma, ini urang mah pan sangu. Teh mah lain adab teh mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah. Nggak selain adab mah terpercaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing ada lah gogoyon endek lima baik ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna kurang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan budak kore mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nda lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolo mun ku ari mah ngeunaheun. Geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog, eta pemerintah zalim. Sebab teu bisa make tilu kan. Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeg ge aing ngeunah sia teu ngeunah wah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng nu mantap kukula pernah didebat satu ketika
kula muludan moal diceritakeun di tempat di daerah urang keneh, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Oh, tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto geus kebal lalakon. Nyana nyaritakeun. Teu sunah, cek nyana make siwak kieu cukup, sekarang kita ganti oleh menpol. Cek nyana. Pakai odol menpol udah. Itu kan untuk membersihkan gigi, pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak. Aingna aya keneh di dinya, geura turun sia ku aing. Moal balik aing kajian kumaha ge. Ja, ulah sambatkan nya ya dah, moal. Mulai geus ngaji di mana sia ku aing. Aya ditungguan ku kula. Beneran ieu mah. Aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh. Daerah belah ditulah pokona mah. Terus nyaritakeun jubah. Enggak usah. Ini Indonesia, enggak usah pakai jubah. Jubah itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Enggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gua yang segera turun sia. Kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nu titah dahar ge nanti dulu, titah dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana, muruan terus dalilnya apa, terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis-muringisnya. Lah sambarangan murtad sia. Kok kula dikitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Minta hampura, Rita kan minta hampura, masya Allah, minta hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener bet, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembong yang ngomong ngaji jengki uci cekir, bong ya kena asalnya na diondang kadi, ayah kiucin te, ente kajen, namun ayah kiucin bong cek kena ini. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku kiai sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika deui kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tama hadis. Masyaallah. Kula dijelaskan dirad punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku teu ayo atawa kieu Golim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah nabi ta. Golim azbarak. Sunah nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu kadieu jari bugang, nah, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaya saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karung na kajen kuku mah ge. Moal untung, pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis,
janggot rapihan gitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azfarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunnah moal aing mah moal keretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing mah moal keretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu mal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang mal waka henteu mal bae mal wakalanan henteu naon lain gara keureutan eta sunah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ima kajen henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku dah bareng ditanya kiai kok panjang kuku kiai cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah la afqulu wa in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage Masya Allah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka Rasul ngabohongkeun ka Nabi nyarekanan Nabi ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun kangaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka ayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atau nambahan saayat atau sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunnah Nabi nganggap ka sunnah Nabi ngalecehkeun ka sunnah Nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam.